Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa taqwah. Sadaya puji kagungan Gusti Allah, rahmat kali salam mudah-mudahan salamina dicurah limpahkeun ka junjungan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para pemuda sadayana, raskeun hanca kajian Sulam Taufik mangga buka. Halaman 17 bacaan halaman 15 kene. 15 kene. Wa yajibu alaihi amaroman ro'a tarika syai'in minha aw yati biha ala ghairi wajhiha. Ayat kapendak halaman 15 tina pasal 1 2 3 4 5 6 7 8 jajar tina pasal. Aya kapendak urang logat heula. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu sareng wajib alaihi kasih mukallaf naon amaruman marentahna jalma ro'a nu ningali si jalma, nu ningali si mukallaf kasih jalma tarika syai'in kana ninggalkeun hiji perkara minha tina itu arkan atanapi syarat, tina rukun atanapi tina syarat. Awyati atawa ngadatangkeun si mukallaf biha kana itu rukun atana rukun sareng syarat ala ghairi wajhiha kana salian ti jalana itu rukun syarat. Wa yajibu sareng wajib alaihi kal mukallaf naon qahruhu maksana si jalma ala dalika kana itu ngalaksanakeun parentah in qadara lamun kaduga si mukallaf alaihi kana itu qahra maksa wa illa jeung lamun teu kaduga wayajibu mangka wajib alaihi ka mukallaf naon al ingkaru ingkar bi qalbihi ku hatena. In ajaza lamun apes anil qahri tina maksa wal amru jeung ari marentah wadzalika ari itu
si jalma adaful imani eta doib atanapi lemah iman ae aqaluma tegasna pangsa etikna perkara ya jamu anu misti al insana ka manusia indal aji dina nalika apes pas sakitu ada panjangnya ngalogatna urang surahkeun mudah-mudahan Gusti Allah maparin kakiatan kalancaran kasim kuring kami nyerahkeun ieu keterangan wa yajibu wajib deui tah wajib ka kasih mukallaf amaroman marentah jalma anu ningali eta jalma teh si mukallaf ka jalma tarika syai'an minha ninggalkeun hiji perkara tina rukun jeung syarat maksana kumaha wajib mukallaf ngabejaan ngabenerkeun upami ningali eta si jalma dina nalika salat ninggalkeun rukun jeung syarat maksana eta tah wajib membenarkan atanapi ngabejaan memberitahu aya orang Jakarta tuh jadi teu apalan Sunda kudu make bahasa Indonesia ari abdi sok pabeulit bahasa Indonesia teh jadi kedah Pak lamun aya jalma nalika salat ngantunkeun rukun jeung ngantunkeun syarat sapertos kumaha aya panginten tah ninggalkeun rukun jeung ninggalkeun syarat rukun salat mana takbiratul ihram nalika ngucapkeun takbiratul ihramna ngabetem berarti naon amaroma ro'a tarika syai'in ningali eta jalma dina nalika takbiratul ihram pandukun sanes eta takbiratul ihram rukun benerkeun tah wajib benerkeun elingan nah sebab tidak ada apaan syarat takbiratul ihram teh ayyasma'a nafsahu sing kakuping ku nyalira berarti lamun bahasa kakuping mah aya suaraan keluar terus teh ari kieu so ngomong bisa takbiratul ihram teh ngobrol coba teh kata keluar suara keluarkeun ngan ulah tarik teuing minimal ayyasma'a nafsah si kakuping ku nyalira ai tarik teuing ngaganggu ka batur sok anjeunna jadi masbuk nyering we jajaran kadua pas keur husu-husu gigireunana tarojol aya masbuk Allahu akbar atur waseun ulah tarik teuing naon tarik teuing ngaganggu ka batur ayyasma'a nafsah ngan ari imamah kedah rada tarik nah ngawartosan bahwa tos dikawitan ieu salat takbiratul ihram ngan si makmum punten ulah miheulaan imam takbiratul ihramna cacak miheulaan dilarang cacak miheulaan ngabarengan dilarang komo miheulaan ulah ngabarengan takbiratul ihram makmum jeung imam ulah komo miheulaan barang imam jeung makmum Allahu akbar makmum desah makmum bareng naon bareng bahasa Indonesia teh hah bang orang Padang naon bareng bahasa Indonesia na bersamanya
Jadi ucapan takbiratul ihram makmum dan imam bersama. Allahu akbar anu sah mana? Imam makmum teh sah. Komo miheulaan. Komo miheulaan. Cacat ngabarengan ge ulah saena ngucapkeun takbiratul ihram imam rokna lapat akbar disusul ku makmum hamjana lapat Allah. Makana jajaran teh beresan heula imam takbiratul ihram paparek dararatan coba eta utami nama imam ngucapkeun Allahu akbar rokna lapat akbar disusul ku makmum hamjana lapat Allah. Da geus ngajajar teh ieu masih kali ditarukan coba. Nah, ngajar-ajar ari di ashabul yamin can mulai takbiratul ihram lamun geus ngaberes sabeh si imam teh main ka tukang heula eusian heula jajaran nu kosong tuh nunjuk kitu tah eusian heula jajaran nu kosong tuh sareusian geus pinuh ka karek takbiratul ihram dah saya lamun kitu nya di dieu kitu lamun kitu saya tah kemudian apa akhir-akhirnya tanya oh ya doka kumaha eta ya urut imamna budak keneh abdi imam nurut cenah urut kitu tanya imamna budak keneh apalkeun leutikna cenah mangsa bodoh cenah ti heula cenah masyaallah saena kitu tah imam ngucapkeun rokna lapad akbar disusul ku makmum hamjahna lapad Allah. Makanya imam teh ulah laun sing tari ka kuping ku imam ka kuping ku makmum nya wiridan ka kuping ku imam ka kuping ku makmum meh teu balubar kalabur makmum lagi dalawur dan nya tanya hadirin rahimakumullah hujan deui wios lah wa masjid di Gusti Nu Maha Suci lain kahayang urang kamari hujan Pak wangi kamarinya aduh musibah Pak rencang simkuring Pak pasantrenna kalau betan tamu tadi undang cai eta tepi ka sabujal nah aduh eta ka kasur lah kabayang teh sare sapeuting gina wangi kamari wangi ayeuna mah mudah-mudahan ulah hadeung teuing nya raskeun Pak eta rukunnya lamun ningali eta simu kalak jalma dina salatna ninggalkeun rukun maka bejaan salah sawios ume rukun salat takbiratul ihram wartosan ngan wartosana berarti kudu make etika ulah sesentak make akhlak wartosanana ameh raoseun nya kadua atanapi ninggalkeun syarat naon ta syarat salat salah sawiosna kedah suci tina najis lain salat lain suci tina najis ngan selama keur salat kudu bersih tina najis itu syarat istimar tumerus gue aya makmum si mukallaf teh ningali jalma aya najisan naonna bajuna dari tukang teh katingali berarti wajibu amaroman ro'a minha tarika syai'in didinya kedah diwartosan kang punten biar salat aya naon Pak tadina acuk aya najisan wah da dekat tingali nya wayahna ganti bajuna lesa salatna mamawa najis wudu deui tong wudu da teu aya nu ngabatalkeun wudu ku sabab kakeuna najis eta mah ngabatalkeun salat mamawana najis ulah wudu deui ganti bajuna kudu suci lamun ragu-ragu najis kumaha we atunya awak anu kakeunaan najisna teh kudu wudu da teu matak ngabatalkeun Nah eta dua nya rukun hiji syarat hiji contohna dah eta
Jadi wajib ngabenerkeun, wajib ngelingan si mukallaf di mana ningali jalma keur salat ngantunkeun rukun atanapi ngantunkeun syarat. Contoh namanya atos. Teruskeun. Awyati biha atawa ngadatangkeun eta si jalma teh biha kana rukun jeung syarat ala ghairi wajiha kana lain tempatna. Jadi rukun jeung syarat dipidamal tapi lain dina tempatna. Tah eta oge wajib naon menerkeun si mukallaf ka jalma anu keur salat dina nalika salatna eta jalma teh ningal rukun syaratna dina tempatna teh pas lain tempatna. Ada lain tempatna sapertos kumaha aya di dieu contohna teh. Nah aya tegasna ai tariqaha ka ityanir ruku'i wasujudi bi ghairi iqamati sulbih. Nah sapertoskeun eta jalma ngadatangkeun ruku tapi eta rukuna naon ieu teh punuk jeung tonggongna henteu naon henteu rata. Nah punuk jeung tonggongna henteu rata. Jadi naon kieu nanya atanapi mudun berarti eta naon kedah di elingan dibenerkeun leres teh apan kamari atas sampurna rukunya. Nah kait yani ruku'i wasujudi sapertoskeun ngadatangkeun eta jalma dina ruku jeung sujud bi ghairi iqamah henteu anceg dah henteu anceg wayahna kudu naon dielingan dibenerkeun diemutan siap urang ngelinganan imutanana teh. Lah kadang teu siap laras teh nya komo lamun anu ngelingeunna sahanapeunana moal denge jiga namanya nya anu ngelingeunna sahanapeunna tapi da kudu ieu teh geuningan bahasana ge wajib kedah ieu teh nya. Nah sabab lain dina tempatna kitu mah ruku tepi ka naon tepi ka bengkung pisannya lain dina tempatna rukuna nya atanapi sujud dugi ka eta sujudna teh sitaanna teh katutupan ku peci. Nah kita dina tempatna kan eta leres teh atanapi ditahan nalika sujud teh ku panangan dikieu tah cangkel ulah ditahan kedah tahammulkeun naon ai tahammul berat pun diberatkeun sujud teh ulah ditahan ku leungeun da cangkel sok sujud tahan ku leungeun cangkel ari sujud pamagat mapan Pak punten renggang yeuna Allahu Akbar dah ieu kok ieu keun osok aya sujud awewe dipalingku nalika sujud lalaki eta mah jang awewe sujudna kieu lalaki aya dah eta mah sujud jang paragi awewe sujud lalaki mah ulah kieu tah berarti eta naon sami leres teh kedah di lereskeun roa tingali wayahna toel nya kanta sim kuring nyanem geuningan waktu di penjara si narapidana teh jiga kiai jiga ajenga jiga ustad ngaji teh ari ustad make celana panjang ari muridna narapidana make jubah waduh gaya make peci haji make udang wah buleud eta udangna tapi katarangna katutupan ku udang teh. Eueuhana terangna teh ieu teh
sorban hungkul dibahas dina bab sujud dah. Bab sujud apaan aya sujud teh kedah tahammul kedah terbuka tarangna ulah katutupan ieu mah katutupan langsung refleks dirobah diomekeun eta mah nya diomekeun sadar ajeuna tapi lamun dibenerkeun secara langsung mah salah ente tah make peci kitu sia meureun teh ngadat ada teman peci aing ya mah sarban-sarban aing kumaha aing kemudian gitu saja pakai etika ngaji milu keur ngaji beunang sadar alhamdulillah nuhun ustad beunang abdi euy ku ustad da penerangan sadar ayeuna make udangna ka tarangna kabuka sok aya nu make udang pa make peci katutupan tarangna teh sujud atuh teh sujudna ge naon atuh ta eta teh naon ro'a tariku syai'in min ghairi tarikuha dina lain tempatna da lain kitu kasampurnaan sujud mah kedah tahammul maksupah terbuka tahammul beratkeun ulah ditahan kieu cangkul atuh geus sakitu tentang dedeukeun dina teh nya makana lamun sering sujud sok aya teh min asaris sujud jadi aya tapak sujudna teh tarangna teh hararidung aya tah tukang salat hari ibadah min asaris sujud protes ustad abdina teu pernah ningali si eta ka masjid tapi tarangna hideung eta eta mah lain tapak sujud tapak tidagor sama min asari tidagor sama resenya aya tarang tah tahammul diberatkeun Pak kedah diberatkeun da karaos Pak raos Pak sok ngarei Pak dulikeun lamun keruku ngarei nyeri tulikeun bacaan 3 kali subhana rabbiyal azim wa bihamdi eta teh peredaran darah keur jalan asalna beku tuluy ruku ngeunaheun Pak asli da kuruku geuningan peredaran darah jalan ku sujud ge sami teh peredaran darah teh makana ruku jeung sujud teh kedah leres tah minimal tah dina ketentuan anu tadi teh nya ulah ganjang-ganjang teuing tah lamun ningali eta jalma rukun jeung syarat lain dina tempatna wayahna kedah diemutan yajibu alaman doa min hatarika syai'in wajib eta wayahna aduh kumaha atuh urang ngemutanana ngeringanana nya atuh ngangge etika we sae atana piwartosan punten aya naon pamartosan si akang itu abdi teu wantun akitu kumaha mangga tingali dina waktos ruku melengkung kahana geulanya lain kana tuurnya nya tah di wartosana sina ngaji we kitu tah sina ngaji mah beunang nya leres teu beunang tuh wartosan secara langsung mah bilih emosinya leres teu hadirin rahimakumullah tarika syai'in raskin wa yajibu sarang wajib alaihi kamukallaf qahruhu naon qahruhu maksana si jalma ala dalika kana eta parentah wajib maksa lamun kadoga maksa aya ucing eta pangkaluarkeun ucing dah ulah dibaledogkeun ulah simpan dah wajib paksa lamun ningali eta jalma ninggalkeun parentah mun urang mampu maksa mah ka kulawarga ningali keluarga teh salat pan urang mampu maksa leres teh nya mampu atuh pamimpin mah ngajak minimalna hayu urang ngaji
ayo orang berjamaah ngajak pamimpinnya pas ningali di keluarga teu salat wajib dah kok perlu paksa lamun teu maksa-maksa acan berarti orang depa ada apul iman ka keluarga ka keluarga mah berbagai cara supaya daek aya istilahna tahdid sing sieunnan lamun teu salat siah moal dibere dahar ku kuring cikolotna teh kan daekeun ulah kitu-kitu kitu mah cenah cek bapana teh keun da eta teh atuh engke bakal hidang apan aya keteranganana kitu jadi kedah naon kedah si keluasi orang tua teh anu hiji kedah nitah nu hiji deui kedah niatan ulah dicarang niatan sing sae we ada napi mun daek salat ka diberi jajan di leuwihan daekeun budak teh nya kohru maksa Pak aduh ieu tah anu paling berat maksanya leres teh maksa Pak dina keterangan wajib maksa sina ngalaksanakeun perintah pek teh anjeunna teh kalaka dipaksa teh nemal uing teh geus dewasa atuh Pak hayo wae oh lamun kitu berarti bapak gugur kewajiban ka maneh siah kitu tah tong minta pertanggungjawaban di akhirat gitu ka bapak geus berusaha ka ente nita tapi maneh kalakah naon kalakah ngalawan berarti kitukeun we leres teh tah kohru maksa ai keluarga mah pasti urang mampu langan ka batur mah ngangge naon ngangge etikanya leres sim kuring oge Pak barudak main bola sagenap eureun geus kacarai ayo aya keneh sia ngawaro di bola-bolana tuh sakali nyaram geus bubar ngaraj naon marandi kacarai paksa we lamun teu aya anu kitu asa kaneunahan ke teh ngong adan masih keneh main bola we hayo ngong adan masih keneh ulin hayo kokolot diantep coba tuh berarti aya hiji naon aya hiji kamudahan teh eta budak teu aya caram teu jadi kolot makana tah kohroh teh kedah aya Pak insyaallah lah ngan resikona rada abot atuh nya resikona wayana da aya naon resiko wae atuh kitu mah nya kana kasayana Pak teraskeun wa illa lamun teu mampu teh urang maksa wadalika adapul iman eta jalmi teh lemah imana aya imana mah ngan lemah aya anu lemah aya anu kuat iman teh nya leres teh berarti teu nitah acan teu nyarek acan teu marentah acan anjeunna ahli kana kasayan tapi teu aya marentah teu aya nyaram power adaful iman tah naudzubillah power kedah aya naonna marentah kedah aya naonna nyaram gitu tah bisi urang kalabatkeun iman urang lemah duh power itas lemah mah bisi leungit nyawanya bahaya sing kuat iman kumaha kakuatan iman tah jang matkeun iman mah jang naikkeun iman mah iwalti ku naikna ibadah warujihat ziyadatul imanu bima tajidu ta'atul insan ari tambah na imana eta jalma kusabab tambahna kata'atanana jadi naik iman mah naik ibadahna naik taatna jadi datiah iman mah abstrak moal katinggal teu katinggal iman mah ngan anu katinggal mah ngaran jelema mang iman oh gendut geuningan iman teh tah ai datiah iman mah teu katinggal nu katinggal mah naonna naik jeung turunna iman nyaeta ibadah
ibadah keur naik iman keur naik, ibadah keur turun iman keur turun. Sapertos ayeuna urang ngalaladir Pak maksakeun hujan, rek ngaji hujan ge da aya payung jauh-jauh ti atau pi ka dieu mangkaning tabih dat geus naon geus puleut rek ngaji teu kahalangan ku hujan mawa payung tabih-tabih ti mana atau pi ku hidayah ti sayang ka dieu rek ngaji hujan teu jadi hahalang. Tah nu jauh ini aya nu caket aya anu teh acan angkat leres teh nya mudah-mudahan anu caket ulah rasa ka kuping ari ka kuping mah kadenge ari kadenge mah teu fokus ari ngadengekeun mah ngupingkeun leres teh ka kuping da tarik teh Pak. Abi ngaos di Al Islah di dieu ngaos kaselep Pak tarik Pak oh itu tarik Al Islah aslinya tarik waktu kuliah subuh Ramadan nih tarik kita nya komo subuh mah PDKM tahrim wah kakuping kakideur atuh ka salam Masya Allah kakupingnya tarik Pak ya subhanallah. Zaman Kangjeng Rasul mah teh acan aya speaker atuh tapi aya kaistimewaan angka istimewaan khariqul adat. Bilal adan teh kakuping 3 mil Bilal adan teh make speaker 3 mil ari 3 mil sabarat samil sakilo weh 3 kilo ti di ka mana nya aya ka kopo aya nya kopo 3 kilo kabojong renget lah tanah kakuping 3 mil adan Bilal teh aya speaker nya tak kapungkur mah kitu aya kain anehan ari ayeuna mah lamun awas speaker jigana teh pre berjamaah teh wah pre jempe cenah atoh palem listrik lain pre kamar aja biasa we tah kitu nya nya wah ayeuna mah speaker tararik nu adan sararae wah tapi ka ngan terkadang pengisianana eusina pemain intinya alhamdulillah pemain inti ge eta keneh ge bakal dicatat ku Allah tah ka istiqomahan urang sadayana berjamaah wa bae pemain inti oge ngan anu lain pemain inti sing kabawa jadi pemain inti leres wa para bapak para pemuda sadayana teraskeun jadi ada pola iman lemah iman ulang kuatan naon ku ibadah. Para bapak hadirin sadayana pan kamari urang salama sasasi diuji ku Allah dina Ramadan kedisiplin iman ibadah urang Ramadan ngantunkeun sumping sasi Syawal sasi biasa deui tah eta teh Pak praktek anu dina Ramadan teh direalisasikeun sabada Ramadan alhamdulillah berjamaah masih keneh Pak berjamaahnya ngan paling anu rada ieu teh naonna ngantunkeun teh witirna witir ke Ramadan mah kapaksa meuli jeung imam 3 rakaat ayeuna sok witir tara sesudah mah nu tara ari elingnya nya eling 3 rakaat tapi alhamdulillah ku berjamaah nage Pak margi air berjamaah isya jeung subuh teh 2 salat anu ageng fadilah ageng pahala dina 2 berjamaah subuh jeung isya pang ageng-agengna paling nilai panghandapna berjamaah teh nilaina berjamaah salat maghrib nilai pahalana salit pang agungna mah salat subuh kadua salat isya pang panila salat maghrib tapi ditinggal tingali pang seueuna berjamaah teh dina salat naon maghrib leres teh maghrib dah maghrib subuh mah aya 2 jajar setengah alhamdulillah Pak 2 jajar saparapat langkung di 2 jajar subuh ya sajajarna di dia aya 20 di Al Islam kamu langkung panjang hajinya sajajarna aya 30 nya aya di Al Islam panjang kamu di kaum sajajarna sabaraha urang tadi kaum Masya Allah lamun geus lumpat ka kampung we masjid Saudi
masjidna agung ari anu ngeusiana berjamaah teh duaan ngajajar makmum 2 imam 1 mangkaning masjid hade Pak eta lebar tanu kitu Pak hawatos kanu ngabangun masjid hawatos kanu ngawakafkeun leres teh nya nah henteu makmur ku berjamaah Pak tah lamun makmur ku berjamaah pasti Pak bakal lungsur berkah ti Allah asli. Madinah Mekah itu adalah kota duanana lungsur berkah ti Allah. Wah daratan salam dunia ngajuta Pak terus-terusan ya. Tahun ayeuna tah arangkat ka Mekah. Tadi simkuring kapancen tugas ngaos walimatus safar di Cakat Pajeni di dinya. Keukeuh hayang ku abdi aya nu sanes atuh. Apa aya Pajeni alim cenah. Pokoknya usah didinya masalah itu safar ti muhajirin Ustaz Abu Aya Ustaz Soleh Araraya di tadinya ari PT jamaah haji dadan eta teh jadi manasik biasa ku haji dadan ai palebah walimatus safar ku abdi cenah nya orang abdi nya samampuna we da abdi mah can janten haji entas ge umroh da pengalaman aya dina kitab di aji 2 kali Pak tahun ajeuna anu miwarang walimatus safar alhamdulillah teu bisa-bisa oge nya teu bisa-bisa oge padahal seueur kiai hajinya nya para bapak para pemuda sadayana wadalika adapul iman aya tegasna aqalla mayal jamu al insana pangsa eutik-eutikna mistika manusia indal aji nalika apes aduh jantan iman lemah mah Pak paur ka bawah sabakawa saeutik kadang-kadang sok nyepelekeun ieu mana dosa leutik ieu ieu mah naon sunah ieu tah dikantunkeun we dipidamel we maksiat naudzubillah yuk urang taikeun iman wa yuk urang caangan iman dina diri kunaon kunaekna ibadah wa kunaekna ibadah sanajan seueur gogoda sanajan seueur rintangan kapitos janten biasa mah moal jadi hahalang rek hujan rek poe berangkat teh tah meungpeung Allah mercanten keneh ka urang dipaparinan keneh kesempatan ibadah araya keneh di alam dunia mun amal can ditaikeun enggal taikeun mun dosa can ditobatan enggal tobatan geus maot mah moal bisa kikiran tah sing tiasa moal bisa kikiran geus maot mah kantun ngarasakeun we para bapak para pemuda sadayana wa yajibu tarku jami'il muharramat tos isa langkung 10 menit cekap we nya cekap wae para bapak para pemuda sadayana rupina cekap dina rutinan pangaosan wengi ayeuna aya hanca tah nya aya hanca sana sakit bukesna mudah-mudahan sing aya manfaatna mangga urang pungkas ku aosan doa Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbana shighara lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billah wa'tib qulubal alamina bisyirriha alayya wa albisni qabulan bisal mahad wa barik lana Allahumma fi jam'i kasbina wa hulla unqadal usri ya yuhin irmahad rabbin fa'na bima alamtana rabbi allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina Allahumma inna nas'alukal futuh wal munuh war rusuh wa salahal jasad wa ruh fa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi
wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.